nya meh teu ngaralamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipayun caricing keneh kasima keneh kudu ceramah geuning ieu jalmi maniku gagah-gagah teuing bari kasyep nu ngiring walar salam Gusti pamudah-mudahan dulur-dulur abdi sadayana khususna nu aya di ieu acara mugia ku Gusti dipaparinan sehat wal afiat zahiran wa batinan, amin gitu. Mudah-mudahan ku Allah dijalembarkeun rizkina. Kadangu ku urang tadi saur pakuwu acara RT tapi juga acara kecamatan. Bisana ieu balandongan kalah gede son mani ajeg bari di shooting sadayana ieu teh kan butuh dukungan di palawargi dalam mun teu didukung mah moal bakal jadi ieu acara puting teh betul dukungan eta diantawisna berupa doa. Pamajikan saha sih? Nah huluna teh duit bae ampun teh. Mudah-mudahan dulur-dulur kuring sing sarehat wal afiat. Sabab ari sehat teh mahal. Kamari 2 bulan kapengker pakuwu aya jalmi ti Bandung ngobrol jeung kuring anjeunna kirang sehat kena penyakit syaraf anu nyambung kana panon jadi panonana teh nu hiji teu bisa ngiceup kieu beta beunta beta jiga jaja miharja 3 dinten panon bentak baik teu ngiceup-ngiceup akhirna keluar getih sampai dibantun ka rumah sakit nu mahal anu sae di kota Bandung anu populer namina rumah sakit Hasna Solihin adina eta teh kumaha aing batu nu ngajina ge urang nya sadikin teh lanceukna ari Solihin adi lanceuk eta Solihin jeung sadikin teh teu nyarahaweun nya adi lanceuk teh Kang dibantun ka rumah sakit Hasna Sadikin cek Hasna Sadikin teu sanggup kami mah dibantun ka Surabaya di Surabaya teu sanggup keneh bae anu akhirna dibantun ka luar negeri nyareat di luar negeri alhamdulillah tiasa ngiceup deui kuring naros Pak Haji beak sabaraha duit hayang bisa ngiceup kamari abdi seep 1,5 miliar kaciri teh tara nyekel duit loba ngadenge 1,5 M teh kabayangnya ceuk urang boga duit 1,5 mil dibagikeun dibelikeun uyah kabagi sapakembangan betul jadi sehat itu mahal makana alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadaya dipaparinan sehat wal afiat sabab ari sehat itu kabagi 2 kabagi sabaraha 2 naon bae Pak Ustad rupina nu kahiji aya nu disebat sehat wal afiat nu kadua sehat tapi henteu wal afiat naon bedana
nu disebut sehat walafiat teh nalika jelma dipaparinan kasehatan ti Gusti Allah, dipaparinan nikmat waras ti Gusti, jag-jag waringkas eta nikmat sehat nikmat waras jag-jag waringkas ku urang dianggo ibadah ka Gusti, tah eta namina sehat wal afiat. Ya jiga wengi ayeuna di bumi na masing-masing darongkap ka dieu saperlu ngagungkeun Kangjeng dianggo eling ka Gusti, ieu teh namina sehat anu wal afiat. Kahartos aya deui model nu kadua sehat tapi teu wal afiat. Waras mah waras, jag-jag mah jag-jag, ngan eta kanikmatan nikmat sehat nikmat waras jag-jag waringkas lain dianggo ibadah ka Allah malah mandar dianggo maksiat ka Gusti. Tengah peuting kakalayaban asup ka lembur batur neuleuh kandang hayam lawangna molongo hayamna dicokot, lumpat ka kebon batur neuleuh tangkal cau cauna geus asak dipaling, tah ieu nu maling hayam tengah peuting nuar tangkal cau batur jalma waras tah jalma gering? Waras. Dalamun gering mah moal heueuh ka kalayaban ieu. Betul. Aekna jalma gering nuar cau madang bagi teu ngeunah leumpang bagi geus teu kayang. Betul. Bisa na maling tengah peuting kanyahoan di udag ngabret sakapatida peudah jalma ieu teh waras sehat tapi sehatna teu wal afiat. Kahartos. Nah, jadi sehat teh aya dua. Lain nu maling hayam hungkul nusok nyadakan duit negara sampai miliaran bahkan triliunan, leletikana nusok nyokotan bansos jatah warga dihakan, ngomongna si Eti teu kabagian si Ayah teu kabagian padahal aya jatahna ngan teu dibikeun. Nu leuwih gedena deui miliaran bahkan triliunan disebut korupsi mah pagaweanana koruptor. Nah kudu dibedakeun. Jalma teu gablek mah lamun cocorokot disebutna maling rampok badog. Betul. Nah nu maling duit miliaran disebut koruptor. Sarwakeun we atuh. Nu maling duit miliaran disebut rampok geus kitu bae. Kanu teu boga man disebut badog asa ku nyeri ngadengen lagi lebah kanu miliaran disebutna koruptor asa sopan-sopan teuing. Betul. Ayeuna mah loba dirobah pakubu ngaran teh. Baheula mah urang lamun telat makan sok nyeri kana beuteung disebutna penyakit. Ayeuna mah baheula mah seueul salatri seueul baheula mah. Betul. Ayeuna mah pan diganti eta orang Pakembangan ge jadi penyakit mah khususna bapak-bapak nu gampang kabeunangan ku penyakit mah. Makana kuring pesen ka bapak-bapak ulah seueur teuing nuang daging embe, gampang beunang ku penyakit mah. Sing teu percaya ajakan tah kaluar ti gapura Pakembangan aya tukang sate belah dia meuli besa kodi sok isukan dahar asar-asar ke peuting karasa tah penyakitna mah deui ayo bisa lagi can subuh mah mamah deui gara-gara ngadahar daging sok pa acakan geura nangtung bae si Joni teh
Mah deui nya. Dah jadi alhamdulillah mugia dulur-dulur kuring sadayana sing dipaparinan sehat wal amin Allahumma amin Allahumma amin. Teras ieu teras atuh aing karek mulai pira kudu enggeusaan can ge uluk salam itu can anggeus sampai jam sabaraha hoyongna hah jam 11 12 3 jam kena aing kudu ngomong are dihareup cai herang hungkul asa ngadalang leuheung ari ngadalang mapan di panggung teh aya koecang leupeut raginang ieu mah cai aqua bae sabarahan nu kieu di Pakembangan 5.000 murah pisan nyuguhanmu balik kuring biasana lamun keur ceramah mah minumnya kopi hitam lamun panitia mere susu ku kuring tara diinum karena di panggung khusus minumnya kopi hitam kalau di rumah minumnya yang tengahnya hitam hah sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Cari cing bae menta sampai jam 12 aya jalma nyebutkeun nami Kangjeng Nabi ngajaredog bae ongkohnya pan ku ustad sok disebatkeun keteranganna di mana aya jalmi nyebatkeun nami Muhammad pek caricing bae ta jalma nu kitu nu disebut jalma mad qor buntut kasir merege hesh capja makana jawab yayah uun eti jawab ulah cari cing teuing siap ngejawab siap Erna jawab ngajedog bae ongkos si Erna nya tuh ulah ditudiukna tuh kadeuleu tarangna panggedena Alhamdulillahilladzi wafaqana littiba'i sunnati habibina Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله اللهم بارك لنا أمين أمين leungeunna arangkat ece iya yang ngadoa di dieu mah leungeunna ngarampleh bae kalah nyarakel bae bobogaan ieu kadari moal lain nu maok ieu yeti ih Gusti nu agung aya amin kalah kararieu bejiga jama satruk ek ngangkat leungeun moal bade moal nya atuh ceuk Allah teh ieu orang Pakembangan serius teh menta teh leungeunna teh diangkat-angkat acan siap ngangkat pandangan urang ngadoa ka Gusti Allahumma barik lana amin fi umrina وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة لأداء العمرة والحج وزيارة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu urang rada kagok unggah-unglek banget. Korsina urang nu teu teuing teh korsina nu ipis ieu teh. Asa nojos kana bool aing. Aing tuas aing kamari mah empaneun di Sukamukti Cipicung mah. Ieu mah asa geus beak busana teh gini. Bagus kajen teunana. Alhamdulillah. Sakieu ge urang alhamdulillah di saat orang-orang hadirin yang dirahmati Allah pada berebutan ingin menjadi para pejabat anggota dewan, betul tidak? Sampai fotonya dipajang di mana-mana, betul tidak? Saya cukup masang foto satu saja begitu pintu masuk depan balai desa, betul? Tapi kursi tidak usah rebutan, sudah disiapkan sama panitia, betul? Isukan aing pindah kursi beda deui. Jeung eueuh masa habisna, salagi aing hirup keneh mah dibere bae kursi mah. Betul? Alhamdulillah geus kitu bae. Aduh eta nyolok aing kalah reuas. Anu ku pribados dipika hormat para kesepuhan bini sepuh, tokoh agami, para kiai, para ustad. Alhamdulillah. Masya Allah. Ayeuna mah eutna teh rupi-rupi. Aya anu herang, aya anu but jiga nu datang. Nya nu datang teh aya nu herang, aya anu maksudna aya nu imannya istiqomah ibadah ka Gusti, hirupna herang we jamaah. Sae rajin ngan ieu aya deui nu datang teh kadang-kadang salat, kadang-kadang puasa, kadang-kadang ibaratkeun cai kopi butak. Ngan mudah-mudahan berkah Maulid Nabi nu tadina teu pati kayang beuki ibadah jadi ahli ibadah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah sih buat kuruci kopi lain masalah tengantuk baik. Kangjeng Rasul kantos nyebatkeun sahajal makna nu datang ka majelis taklim. Di majelis taklim minumnya cai kopi, bubar ti majelis taklim uih ka bumi masing-masing, cangkemna masih bau kopi keneh. Sepanjang bau kopi aya keneh dina cangkem, malaikat Allah bakal ngaduakeun ka jalma eta nu karek anggeus ti majelis taklim. Nya ulah amin da seueur mah eueuh kopina. Urang mah aya ngomong amin teh pantes. Da urang mah teu dibere kopi. Makanya kenapa para kiai, para habaib, para ustad pami aya acara sok teu jauh tina cai kopi. Jadi puguh dalilna. Kopi itu minuman yang paling digemari orang-orang soleh dimulai baheula. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah pang sarenengeuna minum kopi. Sampai dikatakan oleh seorang wali, man mata wa fi batnihi atharun minal qahwah lam yas'aluhul malaikah. Ngerti? Hah? Paingan ngahulang. Man mata syahajal makna wa fi batnihi dina beteungna dina lambungna ayak atharun hampas daripada kopi, lam yas'aluhul malaikah. Eta jalma nalika maot dina beteungna aya hampas kopian, moal bakal ditanyaan ku malak munkar sareng nakir. Kunaon bisa seperti itu? Karena orang-orang soleh zaman dahulu kalau malam tidak suka tidur
pada begadang munajat ke Allah, tahajud, baca Quran, qiyamul lail, dengan zikir ke Allah, mau salawat ke Rasulullah. Tah begadang na eta ambeh kuat bentak ditemani secangkir kopi. Makana lamun aya jalmi maot zaman dulu pek malak munkar nakir sumping ka kuburan na beteungna aya hampas kopian balik deui. Sudah dipastikan ieu nu maot teh jalmi soleh. Itu dulu. Kalau sekarang wallahu a'lam. Sabab naon? Ayeuna mah nu nginum kopi geus lain jalma soleh hungkul. Betul. Tatangga hajatan bari nungguan panggung jeung tukang son datang teh marahin gapleh jepret balak tilu balak genep, betul, sampai ke subuh parat nginumna. Isukanana aya biduan jep ajep, betul. Wah bari ting arigel teh nya kuda Sumedang, nya kembang boled, nya domba kuring, domba di Paraban eta arapal kanu edan mah nyarambung geuning ibu-ibu teh. Betul. Gala-gala tiada terkira, rindu segala-gala-galanya, tiada terkira. Milu aja pan tadi dilagukeun pura-pura teu apal kadenge ku aing ge. Betul. Narongton ngadarangukeun ngadareuleuh ping-ping biduan tengah peuting sampai jam 12 nginumna. Nu nalongkrong di pos kamling tengah peuting bari ngajaga lembur, nu ngorakna bari mamawa gitar gujrang gojreng, betul. Bari nyaranyi teh eta tengah peuting, mengapa aku jadi begini. Aing lewat balik ceramah pan kaharayang sia kigituan teh. Nah kalah mengapa aku jadi begini pan kahayangnya aneh kigituan hirup teh. Betul. Eta melekan di pos kamling ngajaga lembur sampai ka isuk nginumna kopi. Jadi cek malak munkar nakir teh geus ayeuna mah babat BKB tanyaan lah. Dan nu nginum kopi teh lain jalma soleh sungkul, nu neuleuh dangdut nginumna, nu melekan dinu hajat nginumna, lalajo wayang nepi ka subuh bari dikurubung ku sarung. Bari ngadangukeun lalakon kerajaan Abarta anu parantos dicandak jimat jamu sekali musyadana ku saha Gusti? Ku si Cepot. Hai udag hidup atau mati bawa ke dia si Cepot. Sindiko dawuh Gusti tah neuleuh si Dadan Sunandar ngadangukeun wayang Giri Harja nginumna geus babat BKB nama tanyaan cek malaikat teh pusing milihanana. Aduh tuh aing kalah lagrag we. Insyaallah nya lain ek babalagaan lain ek adigung kuring mamawa tongkat teh nu kahiji ngalap berkah da ieu tongkat teh saksi kenang-kenangan pun guru almarhum Kiai Ned Junaidi Lengkong pami ceramah ka mamana sok mantun tongkat. Jadi lain ek babalagaan ece kadenge ku aing begitu datang teh ongkong ngora keneh geuning ogohan mawa tongkat kadenge ku aing ge da teu budeug ieu jalmana make kudung hideung tadi teh aing karek datang mane geus digaromongkeun ke orang dieu cek aing teh lain ek babalagaan tapi ngalap barokah ieu teh kenang-kenangan tinu jadi segala diomongkeun atuh aing ajengan karek datang jama teh ngora keneh geus mamawa tongkat cenah ogohan teuing cek aing teh yayah segala diomong neneh teras anu ku pribados dipika hormat para kasepuhan guru-guru urang nu aya di lingkungan mudah-mudahan sadayana sing sarehat panjang umur zahiran wa batinan
yuswa nasing balarokah amin ya rabbal. Aparatur pemerintah Bapak Kepala Desa terpilih anu kamari kaping 3 parantos dilantik di pendopo sareng kuku terpilih sanesna anu asmana nate Bapak Tarda Ristendi sarjana ekonomi anu tadi parantos masihan sambutan dengan syal menandakan hati yang gundah gulana karena di saat warga-warga Pakembangan alhamdulillah makmur tentrem adem ayam, banyak di antara saudara-saudari kita di Palestina yang sedang menangis. Di urang mah ngeunah tengah peuting nu di deuleu caang di luhur langit teh peteng. Betul. Di barere lampu lumpat sia ka Palestina geus lain peteng deui nu halurung teh. Rudal. Urang mah ngeunah jongjon miceun ge betul. Ek 15 menit 10 menit bari arudud pan di urang mah lalaki teh. Heuh. Di ditu mah sia udun saeutik modar. Keur ngeunah-ngeunah can omeh. Buar. Paeh betungtung nama pan keur di WC. Tah mudah-mudahan saudara-saudari kita yang ada di Palestina Allah berikan keamanan amin, keselamatan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pakuwu anu ku pribados dibika hormat miwah aparat desa Pakembangan anu sanesna anu sami hadir, Bapak Lurah RW RT, Bapak Kesra atau napi kasipel sareng kasih-kasih nu sanesna, Ketua BPD miwah anggotana, Pemuda Karang Taruna, ketua miwah rekan-rekannya, tehilap kasadaya jamaah warga-warga Pakembangan khususnya nu aya di lingkungan RT 01, ibu-ibu bapak-bapak muda-mudina nu sami hadir, tehilap grup Qosidah Rebana Banda Syura Bu Ibu Emok. Waduh, alhamdulillah sekarang Bang Emok sudah dikikis oleh ibu-ibu Emok solawat. Nah gitu Emok teh puguh ngalem ka Kangjeng mau solawat ka Kangjeng Nabi, menang banja menang pahala. Emok ku Emok na ngadon ngabarobodo ka salaki. Ditanya eka mana ngomong ka Ceyayah cenah anakna gering geus 2 poe manasan, padahal ek rapat Bang aya nu kitu, aya nu kitu, aya masih terus disebutkeun ge nyaho urang ge make kudung coklat zamanna ge ngabobodo ka salaki ngadon nginjeman duit Bang Emok. Mudah-mudahan barokah hutang ka Bang Emok singgera lalunas. Mun geus lunas tong ngaranjuk deui nya geus aya nama Bang Emokna eueuh aya ge ibu-ibu Emok religi. Waduh muji ka Kangjeng Nabi. Resepan tadi kadangu ku urang, aduh suasana di kota asik kesenangkan, muda-mudi berbusana rapi, terus tiap pagi dan sore muda-mudi berbusana rapi menyandang. Ade bari nu nabeuna teh Ceyayah, Ceuun, Ceen, Ceida, Celilis. Nu hiji opak, nu hiji emping, nu hiji koecang, nu hiji gemblong. Opak, emping, koecang, gemblong. Opak, emping, koecang, gemblong, gemblong cenah turun tukang tuh. Gemblong, gemblong cenah. Aduh. Iya kudu dilestarikeun di nu kieu teh. Aduh. Betul Bu? Opak emping koecang gemblong, opak emping koecang gemblong. Eta mana resep dari goreng didangukeun ge. Alhamdulillah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dina dangat wengi ayeuna urang sasarengan dikumpulkeun ku Gusti dina raraga keula jong dibaca heula. Da ieu teh nang nyetak mahal itu tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1445 Hijriah 2023 Masehi Musholla Al-Ikhlas RT 01 RW 01 Desa Pakembangan Kecamatan Garawangi Kabupaten bersama Ustadz Fikri As'ad Al-Qushairi. As'ad lain Asad. Asad mah atuh aing macan. Asadun teh singa. Boga aing jelema disarwakeun jeung macan. Kasep aing heuh. Masya Allah. Oh, itu si Eti kuat ngomong kuning cina asli nama hidung. Kadenge ecis yang ngomong ke aing kumaha bae ge. Da orang Pakembangan mah dirarasep ka kiai kaos gitu teh. Aing mawa tongkat diomong. Da geuning na foto mah ganteng bodas asli nama eta deuleu. Aing nyahoek di mau datang ieu. Astagfirullahaladzim. Omat kuring titip ke panitia beres acara ieu baligo simpen yang bagus, simpen yang rapi. Jangan sampai malam ini saya dilihat di ajeng-ajeng ku jalma syabreg-abreg katingali dina baligo kalah di panggung dipasang nage saminggu aing ka dieu deui eta baligo geus dipake turup kandang hayam. Tuh dipake turup kandang hayam kamari mah aya baligona gede da panggungna gede. Urang ka dia di tengah poe aya perlu ji eta ibu-ibu keur panen handapna beungeut aing. Ya Allah, paingan aing di imah geus sabaraha poe gararateul bae awak ceuk aing teh. Dipake tiram zaman nu keur tatandur, Gusti nu agung. Asa kutaregaan ieu ceuk aing teh. Kahade heuh panitia di dieu ulah pake turup gandang hayam ke bauna anjog ka aing. Simpan nu rapihnya jeung nu itu tuh hiji deui itu deukeut balai desa. Teras. Ieu urang mieling hari kelahiran junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad anu mudah-mudahan ku barokahna peringatan Maulid Nabi ngajantenkeun tambih-tambihna rasa kenal urang ka Kangjeng, tambih-tambihna rasa cinta urang ka Kangjeng, tambih-tambihna iman sareng takwa urang ka Gusti. Mudah-mudahan ku ayana peringatan Maulid Nabi nu diayakeun di lingkungan Musholla Al-Ikhlas bersatu masyarakatna kangge ngagungkeun Kangjeng Nabi sadaya nu haladir di dieu umumna kanggo desa Pakembangan ngajantenkeun cukang lantaran ngajadikeun sababiah urang sadayana kenging rahmat ridha berkah ti Allah subhanahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Tambih-tambihna berkah Kang, tambih-tambihna kasayan, ziyadatul khair ba'dal khair. Akhlak-akhlak urang nu tadina kurang pati alus teu pati sae mudah-mudahan ku ngagungkeun Kangjeng Nabi ieu akhlakna jaranten sarae sadayana. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Istri-istri urang bising kamari mah aya keneh istri nu ngalawan ka salaki. Aya pamajikan sok curak carek, popolot, jubang jeb, punyan peng, teu kaop telat diberedu, biwirjeng, irung munclok di tengah jiga tut, camber, jiga cucur, aya nu kitu. Aya. Datang ka di jelema na? Ndi. Bisi di Pakembangan aya pamajikan ngalawan keneh ka salaki. Cukak cekek, tunjak tunjuk, tutah titah, popolotot, jubang jebeng, tong dilamikeun Pak pamajikan gitu mah balik ti dieu geura cekel. Atuh modar yuyun.
Pamajikan ngadon dicakeknya nih mah. Atuh paeh dicekek makarunya anak batur. Cekal capang giringkeun ka pangaos kumpul jeung para jeung para kia jeung jalmi sok sangkan hatena kasiraman ku ilmu Allah nu tadina teu sarolehah jadi robi menjadi istri soli. Amin ya rabbal. Kamari popolotot teh kamari ngalawan keneh teh ayeuna mah barokah mulu dan insyaallah jadi istri yang soli. Pulang dari sini ke rumah berjumpa dengan suami kamari mah ngambek umbak ambek bae sekarang sudah solihah amprok jeung salaki teh langsung ngadang saha eta nu ngomong sia astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah. Bu piraku ece balik ti dieu ka imah pajeung jeung si bapak wow cek salakina alah pamajikan aing balik ti muludan kalah jadi edan cenah hatupan urang meureun nu katempuhan betul pendak jeung suami ayeuna mah langsung ngadangukeun nasihat jol kadang ngadangkak orang dia mah teh jadi hayang buat balik aing ari kieu teh inget kana di imah aing ge sallu ala nabi Muhammad coba nu nyebut ngadangkak teh nini teh aing teras sing jadi istri yang salihah. Begitupun bapak-bapaknya betul bu. Mudah-mudahan suami kita menjadi suami yang saleh. Nu dedehnya ka anak pamajikan. Ulah jadi salaki anu kor. Tara mereka pamajik dipenta duit hes jang meuli beas ngomongna euw. Ari jang para blauk nguseup ai. Aya nu kitu. Salaki oco nu kitu teh. Penta duit jang meuli beas eueuh. Jang bumbu dapur beak hari ditoong teh ngadon meuli parabla pake ngus ditanya ku pamajikana bapak si bapak boga cita-cita teh hayang jadi naon aing mah hayang jadi sunan jaga kali nulis lain sunan kali jaga iya sunan jaga ngajar dong bae di walungan Gusti nu agung aing la haula dipenta duit eueuh jang meuli beas eueuh hi ari jang parab manuk maai aya nu kitu kumplit teu paku di dieu sagala aya aduh Gusti agung mudah-mudahan sing saroleh sing balager ka istri sing dedehnya ka anak pamajikan sabab jadi pamajikan teh capek betul bu saya mau tanya yang bangun pertama kalau pagi mau adzan subuh ieu pamajikana tah salakina suami apa istri masih banyak suara istri pak yang bangun pertama kali di pagi hari ala kulli hal kebanyakan seorang istri nu nyeusehan baju di imah ku suami tak ku istri ngahuapan budak mandian budak nyeragaman budak betul sampai budak ngising di ombehanku cai piraku atuh tai ek diletakan ku si Ece eueuh cai ge atuh ulah kitu-kitu teuing ceu ngantri-ngantri atuh tuh di pinggir jalan mah hade waduk diletakan dindi ge ngaran ombeh mah ku cai betul sing dedeh pak karena jadi istri itu masya Allah pengorbanan yang begitu besar
can waktu na can tanaga na can pikiran nana betul nalika salaki jeung anak jam salapan geus bisa molor tibra pamajikan mah masih mikir kena isukan ek nyiapkeun dengan sangu naon jang sarapan betul bu nalika suami jeung anak geus barobo parules pamajikan mah masih mikir kene isukan budak sakola geus aya bekelna tak encan betul bu makana lebah dia masya Allah karasana bu acakan iraha-iraha mah anak si ibu anu opat iji teh titipkeun ka suami meh karasa tah beratna jadi pamajikan betul so pamajikan mah geus lain sapoe dua poe ngurus ngadidik budak teh mang tahun-tahun saumurna betul capek ieu pengorbanan acakan sok salakina ngadaguan budak opat di imah dan sabab pamajikanana ek babantu di dulurna ek hajatan pak nitip budak heula heuh mamah isukan ek babantu tuh di tetangga dulur teu enak mah ade teu datang cenah can ge mangkat eta si ece karek di sendal salaki teh geus carawa ulah lila teuing syari dituna betul betul begitu istrinya sudah berangkat budak nu opat jabala leutik keneh anak nu kahiji ceurik sabab lapar hayang ngeundahar bapak lapar beretek ka dapur neangan endog nyeplok endog geus jadi disodorkeun ke anakna sok sia gawat dahar sing sebe betul budak nu kahiji geus keur emam nu kadua ceurik bapak hayang ngising ditungtun eta ku bapana ka kamar mandi sok sia nagok di dia ulah ngising di tengah imah aing teu keuyeng cenah nya ngepelana betul budak nu kadua keur diombehan ku bapana can anggeus ngombehanana nu katilu ceurik bapak hayang susu lumpat ka dapur neangan susu ditundana di mana ku indungna panggieunkeun susuna bikeun ka anak nu katilu balik deui eta bapana ka kamar mandi keur di kamar mandi karek anjog anak nu katilu jarawak deui bae bapak susuna bau tai cenah pohoeun can si banyo tadi nyieun teh da keur ngobelan karasa tah lebah dieu mah ternyata jadi seorang istri itu berat capek dan semata-mata istri-istri kita niat ibadah ke Allah melalui ngabdi kepada suami mudah-mudahan yang sakit semuanya disembuhkan sama Allah yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabul bijahin nabiyil mustafa bibarakatil ulama wal awliya wa bibarakati jami'i masyayikhina wa bibarakati wa walidina amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal ya rabbi bil mustafa balligh huwal habibul ladzi turja ya arapal teu apal teu bu arapal henteu minimal atuh siang ngarangah heuceu ngehargaan aing meh bunga pan warga Pakembangan mah kompak dulu kalau hari juga mujair padahal teu apal nu penting apal teu apal nu penting ngarangah siap ngarangah siap meh semangat kompak ieu di shooting ongko kan kadeuleu di shootingan teh live streaming teh warga Pakembangan kompak ulah ieu mah kalabaralem beuki kadeuleu teu apalna geus nu penting sok jiga mujair kasaatan teh jiga nilem teh tanah pancuran huwal habibul ladzi turja likulli hawlim minal ahwali
تحمي يا ربي اللهم صل عليه اللهم صل على اللهم صل عليه ودعوائها اللهم صل عليه ونور وضيائها alhamdulillah tandana sok dibaca da Arab nu teu apal nu penting geus eta sabab ayeuna teh pakuwu kasepuhan di Indonesia teh kerawan penyakit loba nu terjangkit ku penyakit ieu teh corona lain corona mah geus lewat. Jadi ayeuna di negara orang Indonesia termasuk di Kabupaten Kuningan keur loba jalma nu kakenaan ku tilu panyakit ieu. Tah mudah-mudahan ku arapal sholawat syifa berkah maulid urang ku Allah dijaga disalamatkeun tina tilu panyakit ieu. Amin ya rabbal. Naon tilu panyakit ieu nu kahiji di Indonesia termasuk Kabupaten Kuningan duka tah di dieu mah aya nu beunang duka henteu keur loba nu beunang ku panyakit lumpuh. Naon? Lumpuh. Nu kadua loba ayeuna nu beunang ku panyakit buta. Nauzubillahi min. Loba nu beunang ku panyakit nu terakhir panyakit ngadak-ngadak budeg. Naon? Budeg. Ini banyak sekali warga Indonesia termasuk warga Kuningan yang kekenaan ku penyakit lumpuh. Nauzubillahi min. Orang Pakembangan banyak kak? Aya henteu nu kenaan ku penyakit lumpuh? Nalika diajak ka sawah sukuna jagjag waringkas diajak ka Kuningan ngadadak waras komo deui lamun Car Free Day bari zumba di tengah taman kota ting arigel barisa diajak joget di nu hajatan tarang ginas tapi nalika kadangu swanten adan eta suku ngadak-ngadak set aya eueuh tadi ayeuna loba betul ya Allah ya Karim diajak nguseup waras diajak kaleuweung waras diajak tatandur waras diajak jalan-jalan healing waras diajak ke taman kota waras isuk-isuk poe Ahad Car Free Day waras sakalina eta si Yuyun si Eti si Lili si Enah cuang ka pangaosan be di masjid. Betul bapak-bapak nanya gitu deui saumur-umur nicek masjid ieu suku aya ku sataun sakali wayah lebaran idul Masya Allah aya deui nu rada leuheung eta nincekna teh saminggu sakali ari poe Jumat nu leuwih parah nincek masjid nincek musola saumur hirup saka bari jeung babalagaan puguh-puguh batur mah narangtung salat manehanana kalah molor baturnya hareup kiblat mehna kalah ngaler ngidul diseungseurikeun sia ku karpet mangka mana bae nya ne keur waras betara nincek aing geus eueuh nyawaan teu walakaya hayang disolatkeun di masjid ih teu gableg gaera
Betul, betul. Berkah Maulid Nabi ini menjadikan satu momentum kernambih-nambih resep istiqomah orang ibadah ka Gusti Allah. Sangkan disaralametkeun ya ku Allah tina penyakit lumpuh. Amin Allahumma amin Allahumma. Jangan sampai salat maghrib tilu jajar pinuh di musola di masjid, alhamdulillah. Terong adzan isya tinggal dua jajar di masjid di musola, alhamdulillah. Terong adzan subuh tinggal duaan ngajajar. Nya kadang masorangan beta si abah ben istiqomah teh bari geus eueuh huntuan. Nya lain kuna naon sok jadi salah paham bah. Rajin ku rajin mah istiqomah eta si abah ibadahna. Jam 3 hudang katajuk ka musola ka masjid mehna nyeklekeun lampu ngahudangkeun tatangga duduluran sangkan ibadah ka Gusti ceklek beta sampai ke masjid deh diumumkeun waos kantun tilu waos kantun tilu kadenge ku urang nu di imah waos kantun pan geus nyarahoun huntunyana tinggal tilu ese di hareubay. Maksud si abah lain waos kantun tilu waktos tabuh tilu jadi salah paham pantung nama. Ieu manu ka masjid pangheulana si abah nabeuh kohkol sok atuh tembalan ada hayang lila mah ieu suara uing nanggeus beak unggal poe aing digedar bae ieu barokah mulud ya Allah teuing bakaka kalah ka teu kadahar di imah. Atuh ari geus ceramah teh ya Allah nu bakakakna dibere teh cauna saharip can boluna can koecangna leuput raginang kuping diasupkeun sampai 2 kardus eta di ditu mah di Pakembangan kitu teu hah teu ari hirup teh sing lumrah jeung batur di ditu kitu atau di dieu ge kitukeun nya Masya Allah berkah mulut alhamdulillah boro uing nu mawa barakatna bawa bakakakna aing aya meong eta di imah nu sok ulin ka imah geus teu keyeungeun ngadahar daging ku aing disoroan daging hayam kalah ngadon kucap kiceup geus teu keyeungeun eta meong mulak meureuneuh aing kalah nyeri huntu kamari mah komo. Masya Allah alhamdulillah. Jangan sampai nu nabeuh bedug si abah nabeuh kohkol nu adzana karunya eta si abah geus nabeuh bedug nabeuh kohkol adzan sosoranganan can aya nu datang kamarana ieu warga Pakembangan deh geuning aing geus adzan can aya nu datang keneh bae pupujian heula bae lah sugan meunang batur hiji dua mah jang berja maah eta si abah diuk bacan dukul bari pupujian dina sapeker Robbana ya Robbana zalamna anfusana kadenge eta di bak masjid teh jubiar alhamdulillah aing pupujian teh aya hasil cenah eta kadenge pak kujubar nama terus pupujian geuning jama teu asup-asup ka masjid ditoong ku si abah teh sugan aing nu ek salat subuh horeng jama balik ngobor belut cenah ngadon ngumbah suku ka masjid teh ya Allah teh sugan teh nu keur wudu Pak Bu ari horeng keur ngumbah balik ngobor atuh dag sing kaburu beurang si abah tungtungna komat sorangan sapeker nu tadi urut pupujian poho teu dipareuman salat be sorangan begitu salat sorangan si abah sunnah dijaharkeun kajen eueuh makmum ge teu naon Pak Bu suantana ditarikeun tapi ulah tarik teuing Bismillahirrahmanirrahim atuh ulah ngomong Allah pan aing keur nyontokeun salat busing digelepok sia ku malaikat hanya piraku atau imam maca bismillah orang makmumna kompak Allah
cek malaikat goblok ieu mah keur salat teu keur nyontokeun salat urang teh nya eta si abah keur maca surat Al-Fatihah nya suara uing bae nya abah-abah mah da kaos kitu atuh maca Fatihahna Bismillahirrahmanirrahim ngajedog aya keneh bae aing ih keur nyontokeun salat aing bolak-balik bae geus tempat ereh lah aing meh teu lila ghairil maghdubi alaihim waladdallin nah beunang eta mah eta si abah beres maca ghairil maghdubi alaihim waladdallin nu ngajawab amin ngadak-ngadak loba panda di teu eueuh jelema geuning ieu nu amin mani loba cenah begitu ruku eta si abah rada melok huluna kadele ditukangan si abah jalma cerangkung badag jabahara rideng keungeun da di masjid sorangan bae eueuh batur eta si abah tungtung nangtung lain ngomong rabbana ieu tulung cenah ari mik hirup kene atuh sapa kembangan datang kabeh sia ka masjid ieu jalma edan subuh-subuh tulang tulung di masjid aya naon dioncrok eta pakuna hadir lurah RT RW na hadir muda-mudina hadir bapak-bapakna haladir kabeh nyarekan si abah hoi ari sia teu boga pipikiran isuk-isuk ngadon tulang tulung dina masjid aya naon si aya naon si abah ngaleleper keneh da geus neuleuh jurig teh jin ulah ieu urang hayang nginum heula cenah heuh sok nginum heula sok mah teu capek nu bodas teh nu hideung nu kumaha si abah beh atuh bismillah alhamdulillah aya naon nu sabenerna abah keulah can syeubuh heuh deui aya naon sabenerna urang teh tadi salat sorangan bae cenah maca Fatihah nahan nu ngajawab amin mani loba atuh urang keung makana aing nyebut tulung geuning sia datang baring nyarekan aing sebut aing edan ari sia ku aing dipanggil ku adan eueuh nu datang ari aing ngomong tulung sia datang ari nu kitu nu edan aing tanyaraneh ari sakira naik daratang ku tulung mah aing isukan subuh adana diganti ku aing teh isukan tulung gara-gara si abah eueuh batur salat berjamaah tah berkah maulid nabi ieu mudah-mudahan urang dijaga tina panyakit hartina suku awak sok tara kuat keur dipake khususna salat berjamaah amin Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jam salapan sugan batrean jam salapan behayu 5 menit deui ulah huha sia juga nu marere tambah bajang bakal juga nu paratung be hongko mending mun ek nambahan mah da aing ngomong sajam 2 jam anggar moal diarapalkeun ieu betul sok balikan deui ti awal sampai ka tadi kuring ngomong arapal teu tuh sia teh
Tuh diarapalkeun iyo sakitu teh urang di dieu ke nya komo ieu mun baralika imah harapal moal astagfirullah balik ka imah teu arapal ek baralika andi nya neh dede teuing dulur aing di Pakembangan teu arapaleun ka imah. La ilaha illallah. Bu, mun baralika imah arapal moal. Atuh sia teu apal naik balikan di. Aya cicing di imah mang tahun-tahun pira ku poho jalan. Balalodor aing orang dieu ampun teuing. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita mau bahas tentang kesempurnaan keindahan daripada Nabi Muhammad, tentu waktu yang sangat singkat ini gak akan cukup Pak Bu. Karena naon ieu jalma nu diperingati kelahirannya ku urang wongi ayeuna manusia bukan sembarang manusia. Manusia tapi teu jiga manusia, teu jiga manusia tapi manusia. Makanya disebutkan Muhammadun basyarun wa laisa kal bashar bal huwa kal yakut wan nasu kal hajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwa kamulat mahasinuhu, begitu sempurna keindahan Nabi Muhammad, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, ucapannya, tingkah lakunya tidak ada sedikit pun yang tidak baik, semuanya baik. Makanya dikatakan oleh pengarang Maulid, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqan. Kangjeng Nabi itu jalmi nu pangsae-saena sabagus-bagusna manusia dina khalqan, bentuk fisik, wa khuluqan, akhlaknya Nabi Muhammad yang paling baik. Manusia yang paling mul, Nabi termul, Rasul paling mul, sehingga orang nu ditakdirkan ku Allah jantan umatna menjadi umat nu paling mulia karena kangjeng sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bukan manusia sembarang manusia. Ia mau dijelaskan keindahan kesempurnaan sampai dikatakan oleh seorang muhibbin, lamun cai laut dijadikan mangsi atau tinta untuk menulis kesempurnaan keindahan Nabi Muhammad, tentu cai laut moal cukup Pak Bu, saking indah, nah saking sempurna. Maulid Diba mengatakan, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajibi. Pangambung kangjeng Nabi mahkal alif sapertos alif bangir kacida. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Beda jeung irung orang Pakembangan, lain jiga alif kalah jiga lam alif, keur manggeus bengkok mebes. Betul, betul, jauh Pak Bu sareng Kangjeng Rasul. Mimiul fami, cangkem Kangjeng Nabi mah indah sapertos mim nu ngajejer dua, indah Masya Allah. Tingali Pak bibir pamajikan urang lain jiga mim kalah jiga wau. Marenyon begitu ya aing mah geus. Betul. Betul. Iya. Jadi jauh kalau untuk lahiriah kita mau ngudag hayang sami jeung Kangjeng Nabi teu dianjurkeun ku Allah nage mengikuti khalqan atau bentuk fisikna Kangjeng Nabi. Karena apa? Ganteng gelis goreng kumaha ieu geus diatur ku Gusti. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kumaha Allah teu bisa utara atur urang sebagai makhluk Allah. Da kabayang atuh pakuwu lamun jelma
wajahna keur dina rahim ieu kumaha nu jadi indung bapa atau kumaha nu jadi mitohana. Betul. Pamajikanna hamil, cek pamajikanna irungna kudu kieu, cek salakina ih goreng gitu mah mending kieu ye, cek mitoha awewena ih mending kieu ye irungna kieu kieu kanurut ka, cek mitoha lalakina kudu kieu. Eta sampai 8 bulan eta orok ek dilahirkeun kumaha ieu geus beres teu rapat musyawarah teh can beres keneh bae, cek nu ieu kudu kitu, cek nu itu kudu kieu. Betul. Betul. Nah, makana yang ada dalam perut ieu kumaha Gusti huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Makana aya jalma baheula ratu kecantikan. Gul. Pisan. Gulisna masyaallah. Bintang pakembangan eueuh dan naonan. Eleh pokona mah. Komo si Erna mah aing beak deh cek si Erna teh hanjakal aing datang sia bongana bae aya di ditu tuh dulur kuring jadi nyambung keneh silsilah di jalur pernikahan teh aya kuring boga lanceuk nikah ka Bi Nur. Apal Bi Nur nikahna ka Mamang Saud apal eta warga abdi keneh nyambung deui ke kawa guru iti Bapak Syarif, nyambung deui ka Walili ka sinena tanu ngajual dahareun di pinggir jalan. Oh eta kerabat keneh gitu. Aya di babaturan di dieu Noval orang Kuta Kembaran nikah ka orang Bakembangan. Asana mah aing baheula pernah ceramah di dieu deh. Tuh di dieu panggungna teh nya. Betul. Mana Imah si Noval teh nu mana istrina teh? Nya mertuana gitu tah di dia oh nya jadi loba tepangan alhamdulillah nganduka gitu marakelan moal namah gitu aing datang ka dieu ku si Erna kalau dipenta duitnya tibalik nya mah rek si ceuceuk nu kelankan uwing nu ngora teras lanjut ka mana tadi teh nah aya ratu kecantikan orang paling cantik nomor 1 di Miss Universe internasional gulis pokona mah irung bangir mata cureulek bibir sacomot buuk panjang ngumbai ombak banyu jiga aktor baheula mah Sri Devi. Apal Sri Devi? Aya budak ayeuna moal arapaleun apalna ayeuna mah Amanda Amanovo nya anu jadi aktor Ikatan Cinta bersama Bang Al menjadi Neng Andin. Aduh aing gablek TV sugan orang Pakembangan bal mana kompak apalan geuning sugan orang dia bae nu baroga TV orang Karang Tawang ge barogaeun TV mah kalau ngaromong apalan ustad teh nya apal daek gablek TV mah. Sallu ala Nabi Muhammad. Eta ratu kecantikan teh punya rencana hayang nikah jeung lalaki anu cerdas karena ieu ratu kecantikan teh kajian geulis ge oon bodoh IQ na teh akhirnya ketemu dengan si Einstein seorang lelaki yang sangat jenius dan cerdas ngan sayang 1000 sayang si Einstein ieu jalma napen gor. Akhirnya kumaha cek ratu kecantikan Pak Einstein kawin be jeung urang nikah agar apa? Agar kelak kalau kita punya anak ganteng gelisna ngalah ka urang cerdasna ngalah ka bapak. Cek si Einstein kumaha heuh lamun kitu lebah gorengna jiga aing bodona jiga nyaneh cenah tuh betul tungtung napan jadi karari para rengek alhamdulillah betul. Karena apa? Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Urusan dalam perut ieu kumaha Gusti bukan keinginan manusia. Betul? Betul? Iya makana kalau kita ngebahas tentang keindahan Nabi Muhammad dari khalqan bentuk fisik moal aya nu tiasa nyamian. Makana ku pujian-pujian sanjungan-sanjungan
ku urang sok dibaracanya hari mahalul qiyam teh entos mahalul qiyam na teh ajannya anta syamsun anta nurun fau anta iksiru anta mis. Nah betul. Nah, itu bahasa Arab. Versi Indonesia na aya sok dinyanyikan ku ibu-ibu ya grup Banda Syura. Betul. Di langit ada bersinar, di langit ada di kalah ting calangir si Edoh mah gua nyanyi bantuan kalah ting calangirnya nih maji aing mah cahayanya yang menembus menyinari seluruh. Nah, lagu teman faat kajian Indonesia ge ayeuna loba lagu nu eueuh manfaatna tapi diarapalkeun ku anak-anak urang. Budak leutik keneh coba isuk-isuk bari dina HP ajojing ala ala ajojing. Aduh cek aing ieu naon ajojing aing. Saha ieu mah batahan ajojing sagala. Betul. Beres ajojing eta anak nu awewena sarua balik sekolah SD bari lelempangan alay anak layangan ya Allah teh Gusti nu agung aing lagu geus teu pararuguh zaman kiwari pakubu di sekolah TK sekolah PAUD. Hello tes nyanggakeun sembah pangabaktos Gusti diterima geus halus teras. Iya kadang-kadang di sekolah TK sekolah PAUD mah patahan lagu kabudak teduh aing sok dipikir-pikir ya geus naon tujuan jeung maksudna sok gerak barang sing kompak pok ame-ame pagi makan kalau malam cek triplenya turun aja Kang punten. Pok ame-ame belalang kupu-kupu pagi makan nasi kalau malam orok saha nu isuk makan nasi penting minum susu sanyaho aing orok mah isuk minum susu penting minum nu isuk ngadahar kejo beak sabakul penting minum susu mah orok kumisan. Betul betul iya lagu ya Allah tujuan anak kandi teh arapal lagu pok ame-ame ditambahan di eta ku guru nanate potong bebek angsa Bapak hayang rangda kawin 2 kali serong ya Allah ieu budak ti leuleutik geus diajarkeun kana serong aing Gusti la ilaha illallah makana gedena jadi barisan nyerong. Betul. Terus tribalnya turunin biar enggak nyeprek. Nah ini lagu naon tujuanna kandis ya potong bebek angsa-angsa dikawali bapak hayang rangda kawin 2 kali jeung serong ke kanan serong ke kiri eueuh paedahna aya lagu nu halus mah aya manfaat sebetulna mah mun daek ngangen ya sing kompak ya di sini, di sana, di mana-mana, di sini, di sana, sing kompak, di mana-mana hatiku senang. Hadirin ibu-ibu jamaah nu aredan sadayana. Jual kana lalalala mata aing cicing bae ge aduh juga jan magarelo kurang saon pikir-pikir aing aya geus baruluan geus karot la 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 jiga oon nah mikna itu bae ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jika jama oon
tengah peuting ngendeng-ngendeng kabeh eta kompak la 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 la. Maksud lagu itu di sini kita hidup di dunia agar jadi orang yang di sana senang, itu alam akhirat. Sangkan urang teh bahagia di dunia, senang di akhirat, di dunia bagja di akhirat, di dunia salamet di akhirat, sehingga orang termasuk orang yang mendapatkan sa'adah fid dunya wa sa'adah fil cocok jeung doa nu sok ku urang dipanuhun tiap geus salat disebut doa sapu Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab ngan lala-lala na ganti tong juga jamak kurang saon kumaha gantina Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah la ilaha Muhammadur Rasulullah ngeunah teu kabeh kompak di sini di sana di mana-mana di sini, di sana, di mana-mana. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajarkeun ka budak ke balik. Betul, manfaat sih daripada ujajang ajojing. Naon maksudnya ajojing? Betul. Nah, jadi nalika orang hirup di alam dunia hayang bagja salamet bunga di akhirat bagja salamet bunga kuncina naon? La ilaha Muhammadur Rasulullah. Pan ku Habib Syekh anu jenggotan teh nu ti Solo sok dibantunkeun laguna Miftahul Jannah la ilaha illallah Miftahul Jannah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah eta kuncina nu sok dibantunkeun ku saha Bu? Habib Syekh. Apal teh Habib Syekh? Apal? Ngundang Habib Syekh ka Pakembangan moal cukup ku 100 juta. Ngundang Fikri teh nya sabaraha ieu panitia. Teras gratis aing alamat di bae jadi ayeuna mah sok usum Kang Ustad Ano mun keur ceramah teh muhasabatun nafsi jadi jamaah teh diajak sinah beweh betul ayo ibu bapak kita tundukkan kepala kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Bari maca istighfar teh cok mau balik. Ayo sebut Astaghfirullah Rabbal barur. Si ayah ceurik si eti ceurik si euis teu bisa beweh. Nempo ka si ayah beweh, milu beweh. Betul. Eta mau balik nama tara ceurik ieu Pak Ustad Ano. Sabab naon? Mau balik mah engke ceurik na lamun geus eueuh jelma. Ari keur ngaya jelma mah tara daekeun. Keun bae sina jamaah, sina barareweh, sina eling ka Allah. Ke mubalik mah penceramah mah ceurikna lamun geus eueuh mun geus bubar dianterkeun balik ka imah di kamar muka amplop eusina saeutik. Eta balik na ceurik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi
kuncina urang hirup hayang bagja dunia akhirat, salamet dunia akhirat, teu aya jalur sanes kudu daek nuturkeun mengikuti Kangjeng, karena Kangjeng Nabi ku Allah diutus teh ieu pikeun contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, keur contoh urang hirup nyontoh kanu bener ka Kangjeng Nabi, urang bakal kababantun bener. Nurutan ka jalma nu salah atuh urang ge bakal kababantun salah. Kahartos kumaha hayang asup sorga di antawisna, da sorga diciptakeun ku Allah teh keur umat Kangjeng Nabi, betul. Tapi keur nu daekeun daek lebet ka sorga. Hari nu embungeun ka sorga mah nyanggeus teh mah kahayang manehanana. Aya jalma embung ka sorga aya. Aya henteu Bu? Pak, aya henteu jalmi nu alimun ka sorga? Cek Kangjeng Nabi, man aqaani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Aing suara geus beak ngaheujeun nu nembalan ngan 3 ese. Geus lah aing bati geus carangkeulin ari kitu mah. Teras. Ngajar dog bae. Nu nembalan ngan 3 alo. Ek narembalan moal. Ya sok kebalikan deui mun kompak lila ngaji namun teu kompak mah geus. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Sahajal mana nu daek nuturkeun ka kami cek Nabi Muhammad, berarti eta jalma bakal jadi ahli. Wa man 'asani, sahajalma nu ngingkari teu daek nuturkeun ka Kangjeng Nabi, berarti eta jalma embung asup. Cek Kangjeng Nabi geura sarolat urang makalah embung salat. Cek Kangjeng Nabi geura parwasa urang makalah embung. Cek Kangjeng Nabi he geura narutup aurat urang makalah muka. Kangjeng Nabi ngulon urang ngetan, Kangjeng Nabi ngidul urang tah, berarti embung asup. Aya nu kitu ngabadeg. Betul. Nah, makanya aku peringatan Maulid Nabi ieu sangkan orang daek mikir, daek ngangen-ngangen. Ku Allah geus diutus jalma nu mulia, jalma nu sae, jalma nu bersih dari dosa. Sangkan nungtun urang kana ridona Allah, sangkan kenging kabagjaan dunia miwah akhirat, salamet dunia akhirat. Kuncina kudu daek nuturkeun Kangjeng. Terakhir sahur Kangjeng Nabi, pami urang hoyong lebet ka sorga, di antara syaratna kumaha cek Rasulullah, urang hirup di alam dunia kudu daek rukun. Naon? Rukun. Rukun jeung dul, rukun jeung tatang. Kajen salatna mani teu kahitung tarangna nepi hideung. Puasa Senin Kemis na rajin, maca Qur'ana 3 poe sakali tamat, ngan dina hatena dina kahirupanana embung akur jeung nu jadi dulur, pasea jeung tatangga, montong ngimpi sia hayang ka sorga. Betul. Aing beuki peuting galak ya. Jama lapar ieu. Can madang yo. Kajen orang ahli ibadah hadirin, ahli puasa, ahli tirakat, tapi di hati kita nggak mau akur sama saudara, nggak mau akur jeung nu dari dulur. Kadang-kadang ku urusan tesapira, betul. Beda partai, beda calon, beda pemilihan kuwu, kita yang pasea. Betul. Aya nu kitu. Datang ka dieu mana? Nangtung sia. Aing hayang nyeulil yang irungna. Ya Allah ya Karim. Pak, Bu, uy. Nalika urang menang musibah, nalika urang ek hajat, ngawinkeun anak, nyunateun anak,
nusok babantu nyieun sayur nyieun deungeuna segala macam anggota dewan tasi eti si ayah nu jadi tetangga dengekeun sia tah wayah hajatan mah anggar nu babantu mah tatang urang maot nu ngagali kuburan anggota dewan pejabat tatangga pejabat daekeun ngagali kuburan urang pret betul partai boleh beda suara boleh beda persatuan kesatuan persaudaraan tetap harus kita jaga apapun makanannya minumnya teh botol hayana kopi sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad asa kabina-bina teuing gara-gara beda pemilihan bae ge ya Allah nu biasana rukun pageye ge pangajian ayeuna mah si ayah jeung si eti kuat pajauh mung pajeug melirin sok kuat muter ka beurah kaler padahal pinggireuna aya warung nu buka nah hasia melirin sok bet jauh-jauh bongan abis itu makasih itu milihna aya nu kitu aya makana ku aing diomongkeun ge nyaho aing ge zamana keur cecengiran ayeuna teh betul partai boleh beda suara yang kita coblos boleh beda karena kita tinggal di negara Indo demokrasi bro betul ngan teu kudu sampai memusahan paheuras-heuras beheung betul pan wayah papahit wayah aya naon mah lain batur ieu nu deukeut heula dindi-dindi ge asa ku kabina-bina teuing sateup bere duit ku dewan 10.000 50.000 paling gede 100.000 kuat ngamusuh jeung tatangga oon betul silahkan ibu bapak mau milih presiden nu mana bae ge terserah nu penting nu milih nu ieu ulah ngagoreng nu itu nu milih nu itu ulah ngagoreng nu ieu resep ka dewan nu ieu hek coblos ulah ngagoreng dewan nu itu resep dewan nu itu hek coblos ulah ngagoreng dewan nu paham makana hirup rukun itu nikmat deuleu atuh bumbu dapur bawang ngeunah teu mun ditambul bawang bodas enak teu mun digael cabe saparapat dibaheum raos teu komotarasi eta nu bungkus koneng teh tulisanna ABC di warung betul pan teu ngeunah ieu eta teh bauna kalah jiga nu di imah serina telat si akang mah karek gini mirip cenah betul bawang berem digael teu ngeunah ari keur misah mah bawang bodasnya kitu deui cabenya harianeun atuh mantak jontor kana biwir tarasi atuh komo bauna ge teu ngeunah karena tidak ada kerukun nalika bawang berem bawang bodas cabe tomat tarasi rukun gabung guyub jadi hiji jadilah tuh kan ngeunah betul sambal ngeunah teh ngeunah sabab rukun urang ge bertetangga lamun rukun mah ngeunah dunia teh asa lega ari rukun mah lebah-lebah urang mumusuhan bae jeung dulur jeung tatangga teh asa sempit alam dunia teh ngalengkah ka dieu era ngalengkah ka ditu era betul maka dari berkah maulid nabi ieu tetap kita jalin ikatan persaudaraan tanpa melihat partai merah, partai kuning, partai hijau, partai apa kelah. Yang penting eta teh tatangga urang, eta teh dulur rangkul. Yuk kita bangun bareng-bareng desa Pakembangan menjadi desa yang maju dalam pertaniannya, amin. Dalam perniagaannya, amin. Infrastrukturnya, amin. Olahraganya, amin. Terkhusus dalam bidang keagamaannya, amin ya robbal alamin. Paku sekarang terpilih punya program yang bagus karena desa itu fasilitator. Kalau bukan rojongan dari masyarakat, Pakembangan akan tetap seperti ini.
maju napa kembangan terus ketika pamong desa di pupuhunan ku Pakowo punya program-program yang berlian didukung ku masyarakat, kita menjadi eksekutor bersama, menjadi pelaku bersama. Jangan hanya cuman ngoceh-ngoceh tutunjuk nonde protes nyalahkeun ieu nyalahkeun itu ari gawe henteu moal maju sia sampai ka belut buluan ge da eueuh belut buluan mah belut bapana eta mah kahartos jadi bisa nengeunah gara-gara rukun dam ten ad ai gemah ripah loh jina lawi makana aya hiji maqalah kun kal yadain wala takun kal udhunain urang hirup geura bisa sing jiga leungeun katuhu jeung leungeun kede ulah sampai hirup jiga dua ceul sing bisa jiga leungeun dua katuhu jeung kenca anu hirup nak tara pakia-kia tara pagotok-gotok silih bantu silih rangkul silih tulungan leungeun kede tengah peuting digegel ku reungit ararateul leungeun katuhu teu kudu ditelepon betul teu kudu disusul datang kede gatul maneh ka dieu digarwan tuh leungeun katu bager ieu urang teu kudu bisa jiga leungeun nya kitu deui leungeun katuhu nagara rateul samper kudu kede teu kudu euy ieu urang gara rateul ka dieu teu kudu datang itik-itik leungeun kede hu gateul ka dieu digarwan nu mana ieu nu dieu teu garwan kahartos silih ngabantu tatangga udur teu kudu ditelepon teu kudu disusulan nya urang longokan tatangga hajatan babantu teu kudu ditelepon urang nanyalse waras mah geura bantuan masjid keur ngabangun teu kudu ditelepon teu kudu disusulan da eta teh masjid bantuan musola teu kudu ditelepon teu kudu disusulan da ieu teh musola tempat ibadah bantuan teu ku tanaga nya ku duitna teu ku duit ku semenna teu semen nya keramikna teu keramik ku ocetna betul maju moal lembur urang maju lamun masyarakat yang kesiga leungeun kede ka leungeun katuhu tara iri leungeun katuhu ka leungeun kede tara iri kajeun leungeun katuhu saumurna nyekel barang perkara nu aralus dahar nganggo tangan nyepeng sate nganggo tangan bakakak hayam buah-buahan bade dituang nganggo tangan kana nu kede tara protes geus katuhu eta bagiannya ne aing mah moal kumaha sok bae jadi geus sadar diri dengan tugasnya masing posisinya masing kajeun eta bakakak buah-buahan dahareun sagala rupa dicekel ku leungeun katuhu anjogana cangkem lewat beuteung kaluar tina bool jadilah warna koneng alias waduk nu turun saha leungeun kede tapi leungeun kede tara perot geus kajeun urusan kobel mengkobel bagian aing cek leungeun kede teh betul nah iya sugan pernah ngamuk leungeun kede bagian nu aralus be sia bagian geus jadi tai aing nu kudu nyabak henteu leungeun kede narimakeun we da ieu geus tugasna betul nya di desa ge pan kitu aya nu jadi kuwuna aya nu jadi lurahna aya nu jadi RT RW na nu jadi kesrana kasipelna kasih keuangannya perencanaannya aya nu jadi ustadna nu jadi masyarakatnya betul geus nu kabagi bansos alhamdulillah teu kabagi bansos wa syukru teu kudu protes iya mah teu kabagi bansos teu kabagi PKH teu kabagi BLT ngamuk beak bae kudu lurna kabeh aing mah teu kabagi aya nu kitu
eta aya di bae aing komplit. Padahal ku lurah teu nyaho naon kadang mah data di Kementerian Sosial ti pusat anjoga dia tinggal nyalurkeun hungkul. Da ku sabab urang teu nyaho bari jeung embung nanya kokoar. Kubu korupsi, lurah ngahakan leg-leg bansos. Betul? Akhirnya rame teh lembur. Pasea da teu jiga leungeun. Leungeun kede nyekel tai sugan sok protes ka leungeun katuhu. Yang geus da bagiannya aneh. Aing teu kabagian daging hayam kajeun. Teka bagian endog sakilo kajen, teka bagian ngantri di kantor pos mangejam-ejam hanya untuk endog sakilo jeung daging hiji kajen, teka bagian beas 3 karung kajen, teka bagian duit 600.000 kajen. Setama rezeki maneh ti Gusti Allah. Ngeunah sia hirup moal gampang stroke. Betul betul. Nu katuhu tara iri kanu kede nalika nu boga leungeun boga rezeki meuli besilaturahim ka toko Bapak Tedi. Apal? Bu, apal teh toko Pak Tedi? Ih, aing mah teu nyarahoeun kampungan. Toko Pak Tedi teh di Jalan Siliwangi gambar macan. Oh, anu ngantri bae. Eta teh toko emas milik Bapak Pak Tedi nu bogana teh nya pokona geus bulan mulut mah pamajikan. Aa kita silaturahim yuk. Kemana sayang? Ke toko Bapak Tedi. Cek aing teh nyaho bae toko macan mah. Dah nu boga leungeunna boga rezeki awewe ulin ka toko Pak Tedi meuli gelang 10 gram 20 gram sok dipakekeun di leungeun kenca. Nu katuhu protes deh. Dek sebagiannya aneh rezeki mah maneh hitung-hitung buruh nyekel tai. Betul. Bapak-bapaknya kitu deui boga rezeki meuli jam tangan sok dipakekeun di leungeun kenca tuh tinggal itu. Lain pamer onah sia mah. Aing nembongkeun sia mah disebut pamer tuh da aing keur nyontokeun ona. Aing orang dia para rotes bae aing mah. Aing apal kieu moal datang tadi teh. Mawa tongkat diprotes, kulit hideung pugu ti dituna diomong. Ayeuna aing kikieuan diomong di bae. Aing baliklah aing. Ya, nalika urang boga rezeki jam tangan tuh tingali. Alexander Christie. Kajen teh mah aing duit aing jam-jam aing teu menta ka maneh ieu maksudna naon ieu jam tangan dianggokeun di tangan kenca ceuk atuh geus kajeun buruhnya nih saumur-umur nyekelan bae tai. Betul? Wala takun kal udhunain hirup bermasyarakat ulah sok jiga ceuli ongkoh deket tapi ceuli katuhu can pernah paamprok sakali jeung ceuli kede. Betul? Pernah teu ceuli katuhu amprok jeung ceuli kede? Can pernah padahal deket sia ngan sabaraha jengkal tuh. Betul? Ceuli kede nyampeurkeun hayang ulin ka katuhu cing deuleu Pak Bu disamper ya ceuli katuhu ku ceuli kede. Hu bakal ngahindar. Ceuli katuhu nyamper kanu kede beuki ngajauh. Maksudna urang bertetangga ulah jiga ongko deket tapi tara patahnya. Ongko deket tapi tara silatu atuh komo dulur masih mah jiga ceuli hirup teh. Betul. Goreng ulah nurutan akhlak ceuli tapi turutan akhlak leungeun rukun guyub akur aduh ngeunah lembur teh majeng geus beda sautak saeutik mah adatna beda hulu beda pemiki. Jangan sampai menjadi perbedaan ini jalan kartos tah syarat lebet ka sorga cek Kangjeng Nabi saja baning urang ditungtut ku Allah ditugaskeun sangkan ahli ibadah migawe kewajiban urang kudu daek rukun. Dadina Bukhari Muslim jelas cek Allah
urusan dosa jeung kami salagi anjeun daek sujud daek istighfar ka kami dihampura dosana ku Allah. Ngan tidak untuk dosa yang berurusan dengan nafsi-nafsi masing-masing si aranggeuskeun. Lebah dieu makana aya kebiasaan di urang lamun jalmi pupus sok aya acara halal betul. Saksian ku urang sadaya ieu jalmi nu maot sae tawon. Sae cek jamaah teh. Di urang sok dibaragi amplop teu nyolatan jenazah. Hah? Dibagi mun tiasa ulah. Sabab sering kejadian nu kabagi amplop semangat ieu mait sae tawon. Sae nu teu kabagi duit awon. Nu teu kabagi amplop. Kahartos. Kecuali mereka ustadna nu tahlilna nu mimpin sholat janazah jeung sajabina niat sedekah untuk mayit itu boleh. Tapi kalau harus babagi kabeh nu nyolatan mah kalau ndak mampu kasihan. Disinilah nanti terjadi kejenjangan sosial nu maotna jalma teu boga saeutik nu nyolatanana, nu maotna jalma sugih pinuh sa masjid gara-gara dibagi tahlilna nya kitu deui. Kanu miskin mah ngan 11 orang, kulhu ngan 3 balik, tahlilna ngan 11 balik. Lebah nu sugih pinuh sabakembangan tahlil kabeh, kulhu na 33, tahlilna nepi ka syarat. Sabab diharepna loba buah-buah, beda jeung jamamis diharepna aya raginang kuping bari jeung leul. Makana tahlilna ge leuleus sarmangat, da wedangna ge la ilaha illallah la ilaha illallah bari narundutan teh. Coba dinu sugih bareunta kabeh la ilaha illallah la ilaha illallah. Betul. Aing benu paehna ku aing jama kos kitu dicekek sia hirup ngabuda beda. Betul. Ulah neuleuh miskina nupang semangatna babantu teh rata-rata jalma jalma tegad. Betul. Aya nu maot nu sok nyekel pacul pangheulana ngagali di makam jalma miskin jalma sugih. Betul. Jalma sugihna sok datang teu ka makam. Datang ngan pada tuang toong we. Beres can ngagalina mang. Itu ngusi sholatan mang, buat mang, ulah lila teuing mang. Ngeunah bisa. Urang hajatan nu bara bantu jalma miskin jalma sugih. Nu sugihna sok datang babantu. Sok datang teu? Datang babantu ngabeakeun. Datang ka dapur jalma sugih icik cingasaan. Teh geuning teu ngeunah ieu angeun sop-sopan teh. Tiis cobrek ieu. Teu sedep teu naon kalah jiga ceki kuda. Eta ceetina aya keneh di dia kalah ngelus dada. Gusti aing masak teu isuk sampai ka beurang kieu. Sia mantuan henteu ngadon ngadahar ngadon ngece masakan aing disarwakeun jeung ciki bas barina ge asa ku kagila-gila teuing ongkoh sia teh sugih ngayah duit emas reunceum piraku sia pernah nginum ciki kuda. Betul. Nah iya ya, jangan membundang banding, jangan membuda bedakan. Nu miskin dulur urang, nu sugih dulur urang. Hayu urang guyub nu miskin atuh kadang kan sok meunang wasilah sababiah pagawean ti jalma sugih nu baroga taneuh sawah. Betul. Ya mah ade orang Pakembangan boga sawah 100 hektar digarap ku sorangan. Sapoe ge meureun bongkok sia. Betul. Pan urang butuh ulah hirup jiga ceuli. Hayu urang sasarengan mahalul qiyam ketras ditutup ku doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha.
اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها علينا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله. اللهم شرف أعيننا برؤية حبيبنا محمد. Ya Allah, izinkan kami agar mata ini bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami agar mata ini bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibri wal riya wa su'udhan wan namimah was sum'ah wal ghibah ya Allah. Allahumma tawil umurana manfa'atan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wa husnil khatimah. Allahumma habibni ila nabi وحبيب النبي إلي يا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kapihatur neda hapunten nu saageng-agengna bilih aya cariosan tutur kata nu kirang mernah dina manah nyuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna. Mudah-mudahan sanes waktu sanes kesempatan orang tiasa patepang deui. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.